mending ngegebeg. Basa aya ramo menyolongrong tina liang angin-angin. Ramo nu dibungkus ku kapas nu ngeplak bodas. Pluk aya nu ragrag kana ubin. Panasaran jandela dibuka. Ngan sakolepat nu ngelemong bodas geus ngiles dilegleg merdongna peuting. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda locengan. Sagala kapeurih asa can punah, kasedih, nalangsa, tunggara, masih gumulung jeroun dada, teuing rek iraha musnahna. Awak kuring nu kamari lingsig, saeutik-saeutik karasa ngorotan, sagala rupa taya nu mirasa, moal-boa mun kurang-kurang iman mah teuing geus milu nuturkeun, ninggalkeun dunia nu rame ieu, nu pinuh ku sagala kapalsuan jeung katunggaraan. Doa kuring salawasna marengan, mugia manehna bebeulehan ieu hate sing menang kabagjaan jroning kubur, sing ditarima iman Islamna. Oge kuring tekendat ngadua muga-mugia keur diri kuring nu ditinggalkeun sing kuat nandang segala cocoba nu tumiba. Ngalangkang keneh kajadian 2 minggu katukang, kalayan hate teu tenang antara bogoh jeung cangcaya nungguan manehna. Ari pamajikan kuring nu rek ngalahirkeun turunan nu munggaran, bet geuning kitu buktina sagala kacangcaya ngabuah jadi tunggara. Hate kuring kiamah bareng jeung musnahna sagala harapan. Ani ngulang ka asal dipundut ku nu kagungan, asal ti anjeunna balik deui ka anjeunna. Teu bisa majar kumaha nganci mata nu bisa marengan jeung doa nu nganterkeun manehna ka tempat pangreurehan nu panganggeusan. Mun raheut teh mah asa can lipur, geus jol deui masalah nu matak nyeri hate, nyeri nu leuwih ti nyeri. Najan kuring gogoleran bali nyebut 1000 kali teu percaya, aya gunana ngan hate bae nu tetep teu ngeunah. Asa piraku ani pamajikan kuring anu sakitu solehna, migusti kasalaki, taat kana parentah agama, awewe nu apal kana haram jeung halal, sarta maotna disebutkeun mati syahid, diuar-uar majar maotna marakayangan jadi setan panasaran. Kuring yakin sagala eta carita ukur jijieunan, ngan kuring tetep balueng kudu kumaha nyang hareupan masyarakat nu masih keneh kandel kapercayaanana kana soal nu kala ditu. Naha kudu didatangan saurang-saurang dibere penerangan? Mustahil. Hadena di imah teh ngan duaan, kadua Mang Pardi bade ka kuring. Jadi sagalana masih keneh bisa tenang nggoning nyang hareupanana. Ari Mang Pardi tisaha mimitina menang beja teh. Ceuk kuring basa mimiti menang beja ti Mang Pardi. Hate mah asa geus teu kuat nahan emosi, sok ku teung-teuingeun nu ngamimitian nguar-nguarna. Saat tadi nama moal dibejakeun ka encep teh. Ceuk Mang Pardi bari ngarahu. Asa kieu salah kitu salah. Ku Mang geus dipaluruh ti mimiti jalma nu nepikeun ka Mang, terus dipapai nepi ka sungapanana, tapi buntu cep. Buntu kumaha Mang teh? Ceuk kuring penasaran. Ceuk nupang pandeurina ditanya ku Mang teh, menang beja ti Unu cenah. Kang Unu Mang?
asa piraku ari Kang Unu nepikeun kanyeun gara-gara deui mah. Baheula ge asa geus bebeakan si dihampura. Najan nya manehna kungsi jadi baru kuring ge. Kumaha atuh hari kieu Mang? Piraku kudu maluruh nanyakeun soal nu kieu ka Kang Unu. Bisa-bisa urang disangka rek nyieun pucuk ti girang. Nu matak oge Cep, leuheung basa mun penerimaanna alus. Ongkos sasatna ngaboretekeun eta heun urang. Ari pamanggih emang kumaha? Maksad Cep? Nya ari Mang Pardi percaya ane jadi jurig. Be ari Encep keur naon atuh Mang unggang onggeng salat ari kana nu kitu masih percaya mah. Lain peda hareupeun Encep ieu teh. Jeung mun nya oge aya manusa nu jadi nu kitu. Lain model Neng Ani bagianana. Syukur ari kitu mah Mang. Artina Mang sanggup meureun ngabantuan kuring. Maksad Encep teh rek neangan jurig bungkeul kanana. Mang Pardi malik nanya. Nya Mang, Mang ge meureun ngarasakeun kumaha rasaanana hate kuring. Tong boro Encep dalah Mang sorangan ge milu teungeunah. Kieu atuh Mang. Keun ayeuna mah urang cicing-cicing we heula. Sugan jadi tiis suasanana. Lamun deui maceuh mah kari kumaha engke. Ceuk kuring tandes. Mang Pardi ukur ungut-ungutan nganyakeun. Kuring yakin Mang Pardi mah bisa dibawa badami jeung bisa dipercaya. Pentingna kayaan di luar comrek teh jelema liwat saurang-urang acan ka hareupeun imah kuring. Malam Jumaah Kaliwon aturug-turug keur meujeuhna poek bulan. Mang Pardi geus sare ti wayah isa keneh di kamar tukang. Sanggeus ngaji meunang sababaraha balikan, geek diuk dina kursi kamar hareup. Ditunduheun anggur ngajauhan, pikiran mancawura ka ditu ka dieu nyorang alam ka tukang. Kutu sangka kuring bakal ngalaman nasib model kieu. Kuring kudu ditinggalkeun ku manehna dina mangsa keur meujeuhna sono bogo. Lampu diletikan, di kajauhan kadenge suara anjing babaung. Geledag kekedengan, susuganan bisa sare. Kretek di bibir aya suara nu keretekan. Teu jadi pikiran ieu, paling-paling kalakai ka bawa angin. Hiliwir bau menyan ke angin-angin, pelengseng jeung bau minyak seungit deui. Geus teg na jero hate moal salah hiji sandiwara bakal dimimitian. Kuring cicing lain sieun, tapi hayang nyaho satuluyna nu bakal kajadian. Kuring teu percaya kana sagala tahayul jeung asa piraku tina asal dongeng-dongeng bohong kiwari bakal karandapan ku kuring. Tina sora nu karasa keresek robah jadi sora nu ceurik bangun kanyerian. Kulantaran imah kuring tembok teu bisa doong kaluar. Cangkat talaunan ngahulang sakedeung meni ngagebeg basa aya ramo nu nyolongkrong tina liang angin-angin. Ramo nu dibungkus ku kapas nu ngeplak bodas. Pluk aya nu ragrag kana ubin. Panasaran jandela dibuka ngan sakolepat nu nglemeng bodas geus ngiles dilegleg merdongna peuting. Kuring gogodeg jeung istighfar. Nu ragrag kana ubin dicokot. Saceuwir lamak bodas ditulisan beureum. Terus dibaca ku kuring. Kang Handi, seratan Ani curat coret teu mangrupi diserat kau getih Ani pribadi. Kang Handi, Ani sedih Kang. Akang karunya ka Ani. Pangmaoskeun Yasin kanggo Ani nya Kang. Pileleuyan nu tunggara Ani. Isukna surat dibikeun ka Mang Pardi. Manehna ukur gogodeg. Lain antep-antepeun ieu mah Cep. Jeung piraku deui aya jurig bisa nulis sagala.
Mang Pardi ngomongna di barung ku imut. Sing waspada we mang. Datang tuna ieu teh aya tuluina. Jeung ulah kendat ngadoa bae nya mang. Muga-muga sagalana teh beres. Cek mang mah mending ontrog ka imahna Cep. Moal saha deui tangtu si Unu nu boga petana teh. Ulah waka nyangka kasih itu kasih eta mang. Ari geus sidik beja teh asal nanti si Unu. Jeung si Unu deui nu pernah pas saya jeung Cep. Mang Pardi keukeuh dina pamadeganana. Curiga mah meunang, tapi nyangka mah ulah mang. Berat jeung kudu aya buktina. Rek cicing bae nya Cep mah. Mang Pardi marik nanya. Nya kudu kumaha atuh? Ari Cep apaan teu kana tulisanana? Henteu. Nganu jelas jurigna bodoh. Piraku ditulisna ku getih ari bauna bau mangsi. Salila-lila paduduaan ting haruleng. Engke mah mang cicing we di imah. Bandungan sagala nu kajadian. Keun kuring mah rek liar. Sugan bisa menangkeun nu aneh-aneh. Kuring ngabagi tugas. Malam Sabtuna diwanci isa keneh kuring geus indit. Maksud teh rek manggihan Kang Unu. Bongan cek Mang Pardi beja teh asalna ti dinya. Lain rek ngontrog kuring ge. Maksud teh hayang ngobrol we susuganan nyabit-nyabit soal pamajikan kuring nu cenah jadi ririwa. Punten mah geus sababaraha kali, tapi eueuh bae nu nembalan. Sakitu lampuna mah caang. Imah Kang Unu teu pati jauh ti imah kuring ngan kaselang ku Tegalan jeung kebon pandan. Imah leutik cukup keur imah-imah sorangan mah. Bubujangan keneh Kang Unu teh. Panasaran ditoong tina sela-sela bilik karancang aya radio luhureun rak. Tapi aya geuning Kang Unu ge keur ngajongkeng dina bangku kai di tengah imah. Panto imahna diketrokan deui, antukna digedoran. Nu ngajongkeng anger teu usik teu malik. Kalah kesel, maksud teh kuring rek balik deui. Basa keluar ti buruan imahna ti kajauhan aya nu ngelemeng segala bodas. Kuring nyalingker kana tukang ngenrungkun pandan. Gancang pisan lempangna. Mun kuring jalma borangan moal teu sawan sigana mah. Teu rek kitu kumaha. Geura nu liwat teh najan poek sidik make popocong. Dituturkeun ti kaanggangan ka imah Kang Unu geuning asupna teh. Ditoong deui tina sela-sela bilik. Porosot pakaian-pakaianana dibuka. Kang Unu geuning. Kuring gogodeg. Kahayang mah asup ka imah bari nyarekan lak-lak dasar. Tapi kuring asa salah geus wani untap-intip ka imah batur. Bari hate kupinu kakeuheul jeung katugenah kuring maksakeun balik. Datang ke imah geus jam 12 leuwih. Mang Pardi masih keneh cendekul ngaraguan kuring. Sok manehna mikeun lamak nu model kamari. Kieu eusina. Kang Handi, Ani tiris, Ani sangsara. Tulungan Ani Kang Handi. Upami Kang Handi karunya ka Ani, cobi Ani pasihan salin. Ani buligir. Sinjang sareng nu sanes-sanesna secekapna. Uni enjing ku Ani bade dibantun. Simpen we di jero kekebonan. Tong teuing ditungguan bilih Kang Handi teu kiat. Nu tos lain-lainna deui Ani. Kuring ukur gogodeg jurig modern. Cek kuring bari ngalungkeun lamak kana meja. Mang Pardi ukur seuri koneng. Lain antep bencep. Keun emang bagianana nyerak nu kitu mah. Tuman Cek Mang Pardi sanggeus di bejaan sagala nu kaalaman ku kuring. Malam mingguna di sore keneh Mang Pardi geus taki-taki di luar.
nyumput tukang dapuran awi. Bebungkusan geus disadiakeun di juru kekebonan, tapi geus dinalain pakaian ukur bubututan nu dibungkus di hade-hade. Kuring teh hayang nyaksian sagala nu bakal kajadian, teu tega. Mending gebeg, basa ngadenge Mang Pardi sesentak di luar. Kurang ajar si Laing Unu, dikira dewek rek benang katipu ku si Laing Unu. Sorak Mang Pardi munggahan daruan. Gura-giru kuring keluar. Sok inggis Kang Unu geus teu mirupa disiksa ku Mang Pardi. Gerang lawan si Unu. Bari ninggang sirah nu dipopocong. Ampun Mang, ampun, ampun, sanes Unu abdi mah. Sorakna hahargungan nahan kanyeri. Tong lobat tingkah sia. Kakara ampun ayeuna mah. Bari hiuk di peureup Mang Pardi ngahanca sirah si Juri. Geus Mang, karunya bawa ka dieu. Teu sirikna diseret, si Juri dibawa ka buruan. Tatangga nu padeukeut nungtutan nyalampeurkeun saoborna. Barang kepocongan di baruka, kuring mending gebeg. Teu sangka nu dicipta teh beungeut Kang Unu nu pikarunyaeun ari ieu buat si Sarda. Jelema baragaju tukang pulang paling, malahan sabulan ka tukang kakara haluar ti pangberokan. Basa tetangga jeung Mang Pardi rame-rame ngantrikeun si Sarda ka kantor polisi, kuring teu milu. Ngan gek we dina teras diuk bari ngahuleng salila-lila. Hampura Kang Unu, kuring geus goreng sangka. Tapi nah geuning Kang Unu make pocongan. Pikiran jadi pabeuli teu puguh, kuniang hudang sup ka tengah imah. Teu lila Mang Pardi datang bari suraseuri. Aya naon Mang? Kuring nanya penasaran. Jadi dua jurig teh Cep. Mang Pardi teu boleh mesem. Ari kitu di kantor polisi geus nyampak di jurig. Menang newak Mang Omo eta mah di sawah. Keur nyingsieunan anu neang cai. Ngarah sawah manehna kacayan terus. Teu kasorok ku batur. Si Unu eta mah. Kuring ngan ukur bisa gogodeg. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.